Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'zimil ilmi sareng eta tetep tina sapalih ngagungkeun ilmu, ta'zimul kitabi ari ngagungkeun kana kitab. Payambagi maka peryogi li talibil ilmi kajalma nu nyufri ilmu naon ala yakhuda yang ulah nyokot ieu si talib alkitab kana kitab illa bi taharatin kecuali kalawan suci tina hadas. Wahukia sareng dihikayatkeun an syekhil imami syamsil a'immah al khalwani annahu sayaktosna syekh qala eta ngadawuh ieu syekh inna manilatu pastina nampi kuring menang kuring hadal ilma kana ieu ilmu teh bi ta'zimi ku sabab ngagungkeun kitab. Fa ini karena sayaktosna kuring ma akhadtu eta henteu nyokot kuring al makatiba kana pirang-pirang kitab illa bi taharati kecuali kalawan suci tina hadas. Wa anna syekhul imama syamsal a'immati as-sarukh si kana eta kabuktesan ieu syekh mabetunan eta nyeri patuangan. Wakana sareng kabuktosan ieu syekh yukarriru eta ngapalkeun ieu syekh pilailatin dina hiji wengi patawaddoa teras wudu ieu syekh fitil kalailati dina itu peuting teh sab'a asyrota marratan kalawan 17 naonna marratan balikanana lianahu karana sayaktosna syekh kana eta kabuktosan ieu syekh teh la yukarriru eta henteu ngapalkeun ieu syekh illa bitoharati kecuali kalawan suci. Haza ari ieu pertelaan teh li anna ilma eta karena sayaktosna ilmu nurun eta cahaya wal wudu'a sareng sayaktosna wudu nurun eta cahaya payazdada teras tambah-tambah naon nurul ilmi cahaya ilmu bihi ku sabab itu wudu. Wa min ta'zimil wajibi sareng eta tetep tina sapalih ngagungkeun anu wajib ala yamuda arieun ulah manjangkeun si talib ari jelakana sukuna alkitabah kana kitab wala yadu'a sareng ulah neundeun ieu si talib kutubat tafsiri kana pirang-pirang kitab tafsir fauqasa idul kutubi di luhureun sakakarina pirang-pirang kitab ta'ziman karena ngagungkeun. Wa yadu'a sareng neundeun ieu si talib kutubat tafsiri kana pirang-pirang kitab tafsir fauqasa idul kutubi di luhureun sakakarina pirang-pirang kitab ta'ziman karena ngagungkeun. Wala yadu'a sareng ulah neundeun ieu si talib alal kitabi kana kitab syai'an akhara kana perkara nu sejen. Wa kana sareng kabuktosan sa ustazuna guru urang sadayana Burhanuddin tegasna Syekh Burhanuddin yuhki eta ngahikayatkeun ieu ustad an syaikhin ti hiji guru minal masyayikhi ti pirang-pirang guru anna faqihan kana sayaktosna ahli fikih kana eta kabuktosan ieu faqih wa doa eta nyimpen ieu faqih al mihbarata kana mangsi al kitabi di luhureun kitab. Faqala teras ngaduh ieu syekh lahu ka itu faqih bil farisiyati ku bahasa Parisi burnaya bi moal manfaat ilmu anjeun. Wakana sareng kabuktosan sa ustazuna guru urang sadayana al qadi eta qadi al ajalu anu agung fahrul islam al ma'rufi anu dikenar bil qadi khoni ku jeneng qadi khon. Yaqulu eta ngaduh ieu qadi khon ilam yurid lamun teu ngamaksud ieu si jalma bizalika kana itu wad'u al istighfafa kana ngahinakeun pala baksa mangka teu nanaon bizalika ku itu wad'u wal aula sareng ari anu leuwih utama ayah tariza eta yen ngaraksa ieu jalma anhu tina itu zalik. Wa min ta'zimi sareng eta tetep tina sapalihna ngagungkeun ayu jawida arieun kudu ngaluskeun ieu si talib kitabatal kitab kana tulisan kitab wala yuqarmito sareng ulah ngaranyekeun ieu si talib wayatruka sareng kudu ninggalkeun ieu si talib sok ngaranyekeun tulisan ieu si talib biha dina itu hasyiah illa inda darurati kecuali dina nalika madorot. Waro'a sareng ningali sa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah katiban ka jalma anu nulis yuqarmitu eta ngaranyekeun ieu si katib bil kitabati dina tulisanana. Faqala teras ngadawuh ieu Imam Abu Hanifah la tuqarmit ulah ngaranyekeun anjeun khotoka kana tulisan anjeun li annaka karena sayaktosna anjeun insyita eta lamun hirup anjeun tandamu tah bakal nalangsa anjeun wen mutta sareng lamun maot anjeun tustam tah bakal dipoyok anjeun.
yakni ngamaksud ieu Abu Hanifah ida syikhta di mana-mana geus qolat anjeun wa dha'afa sareng geus lemah naon basoru ka paningali anjeun nadimta bakal nalangsa anjeun ala zalikal fi'li kana itu pagawean. Wa hukiya sareng dihikayatkeun anis Syekhil Imami Muhammadin Majduddin As-Sarhaqi rahimahullahu annahu sayaktosna ieu Syekh Majduddin qala eta ngadahu ieu Syekh kormatna nadimna ma ari perkara tulisan kormatna anu geus ngaranyakeun urang sadaya nadimna tah bakal kaduhung urang sadayana wa man tahobna jeung ari perkara anu ngaringkes urang sadayana nadimna tah bakal nalangsa urang sadayana wa malam nuqabil sareng ari perkara anu henteu nampa urang sadayana nadimna tah bakal nalangsa urang sadayana. Wayang bagi sareng peryogi naon ayakuna yen kudu bukti naon takti ul kitabi nektekan kitab murabbaan eta anu persegi opat painahu karena sayaktosna murabba taktiu Abi Hanifata eta tektekanana Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala bahwa sareng ari murabba aisaru eta leuwih gampang lirobni pikeun ngangkatna wal wadi sareng pikeun nendeuna wal mutalaati sareng pikeun mutalaahna. Bayang bagi sareng peryogi naon alayakuna yen kudu bukti yen ulah aya naon alayakuna yen ulah aya fil kitabi dina hiji kitab naon syai'un hiji perkara minal hamrati tina warna beureum painaha karena sayaktosna itu hamroh soniul fala sifati eta jijieunnan naon eta jijieunnan kaum palasifah la soni usalafi lain jieunnan ulama salaf. Wa min masyayikhina sareng eta tetep tisapalih nagur urang sadayana man ari jalma kariha anu mikangewa ieu man istimalal murakkabi kana make namangsi al ahmari anu beureum wa min ta'zimil ilmi sareng eta tetep tina sapalih ngagungkeun ilmu teh ta'zimu syurokai ari ngagungkeun babaturan wa man sareng jalma yang ta'allamu anu diajar ieu si talib minhu ti iman wa tamalluku sareng ari DP madmumun eta dicacad illa bi talabil ilmi kecuali dina nyuprih ilmu fa innahu karena sayaktosna itu si talib yang bagi eta pantes atawa peryogi naon ayat tamallaqo yang DP ieu si talib li ustadzihi ka guruna ieu talib wa syurakaihi sareng ka pirang-pirang babaturanna talib tiastafida karena supaya ngalap manfaat ieu si talib minhum ti itu anu kabeh. Wayang bagi sareng peryogi atau misti li talibil ilmi ka jalma anu nyoprih ilmu naon ayastami ayen kudu ngadengekeun ieu si talib al ilma kana ilmu wal hikmata sareng kana hikmah bi ta'zimi kalawan ngagungkeun wal hormati sareng ngahormat wa in sami'a sanajan geus ngadenge ieu si talib mas'alatan wahidatan kana hiji masalah anu sahiji wa kalimatan wahidatan sareng kalimah anu sahiji alfa marratin kalawan 1000 balikan. Wakila sareng dicaritakeun naon man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi maratin man ari sajalma lam yakun anu henteu bukti ieu lam yakun anu henteu bukti man ari sajalma lam yakun eta henteu bukti naon ta'zimuhu ta'dimna ieu ngagungkeunana kana ilmu ba'da alfi maratin dina sabada 1000 kali kata dimihi man ari sajalma lam yakun anu henteu bukti naon ta'zimuhu ngagungkeunana kana ilmu ba'da alfi maratin dina sabada 1000 kali ka ta'zimihi eta saperti ngagungkeun ilmu pi awwali maratin dina kawitan balikan palaisa mangka henteu aya palaisa mangka lain ieu man teh min ahlil ilmi eta ti ahli ilmu. Wayang bagi sareng misti li talibil ilmi ka jalma anu nyuprih ilmu naon alla yakhtaro yen ulah milih ieu si talib nau'a ilmin kana hiji warna ilmu binafsihi ku dirina ieu si talib bal yupawidu balik tamasrahkeun ieu si talib amrohu kana urusan ilmu ilal ustadi ka guruna fa innal ustaza karena sayaktosna ustad guru qad hasola eta nyata geus hasil lahu pikeun ustad naon at-tajaribu pirang-pirang percobaan fi zalika dina itu ikhtiyarul ilmi waropa sareng terang ieu ustad makana perkara yang bagi anu peryogi likuli ahadin pikeun tiap-tiap murid wama sareng kana perkara yaliku anu pantas ieu ma bi tabiatihi kana watakna ieu ahad wa kana sareng kabuktosan saha Syekhul Imam al-Ajalu al-Ustadu Syekhul Islam Burhanul Haqqi waddin rahimahu taala yaqulu eta ngadahu ieu Syekh kana kabuktosan saha
Talabatul ilmi jalma anu nyupri ilmu teh fi zamanil awali dina zaman anu baheula yupawiduna eta masrahkeun ieu talabah umurahum kana urusana talabah bita'alumi dina ngaji ila ustadzihim ka guruna ieu talabah wakanu sareng kabuktosan ieu talabah teh yasyuluna eta tarepi ieu anu kabeh ila maksudihim kana pamaksudan talabah wa muradihim sareng anu disejana ku talabah. Walaan sareng ari ayeuna yakhtaruna eta pada marilih ieu talabah bi angfusihim ku dirina talabah layah sulu tah henteu hasil naon maksuduhum pamaksudanana ieu talabah minal ilmi tina ilmu wal fikih sareng tina fikih. Wakana sareng kabuktosan yuhka eta dicaritakeun naon anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala kana eta kabuktosan ieu Syekh Muhammad badaa eta ngawitan ieu Syekh Muhammad bi kitab bisolati kana ngabahas kitab salat ala Muhammad bin Hasan ka Syekh Muhammad bin Hasan faqala teras ngadau ieu Syekh Muhammad bin Hasan lahu ka Syekh Bukhari izhab kudu berangkat anjeun wa ta'alam sareng kudu ngaji anjeun ilmu hadisi kana ilmu hadis pasoro tah jadi ieu Syekh Bukhari fihi dina ilmu hadis teh muqaddaman eta jadi panutan ala jami'il a'immatil hadisi ka sakabeh pirang-pirang imam ilmu hadis. Wayang bagi sareng misti li talibil ilmi ka jalma anu nyuprih ilmu naon alla yajlisa yen ulah diuk isi talib qariban barina deukeut minal ustadi ti ustadna inda sabaki dina belajar bi ghairu daruratin kalawan teu aya madarat baliam bagi balik ta misti naon aya kunayan kudu bukti bainahu eta tetep di antara si talib wa bainal ustadi sareng di antara guruna teh naon qadrul qaisi saukuran panjangna gondewa. Fa innahu karana sayaktosna itu qadrul qais aqrabu eta leuwih ngadeukeutkeun ila ta'zimi kana ngagungkeun wayang bagi sareng peryogi li talibil ilmi ka jalma anu nyuprih ilmu naon ayah tariza yen ngaraksa ieu si talib anil akhlaqi dzamimati tina pirang-pirang akhlak anu dicacad fa innaha karana sayaktosna itu akhlaqud damimah kilabun eta anjing maknawiyatun anu bangsa maknawi. Waqad qala sareng nyata ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw qalbun la tadkhulu moal lebat sahal malaikatu malaikat baitan kahiji imah fihi nu eta tetep di itu imah teh suratun ari gambar aw qalbun atawa anjing wa inna ma yata'allamu sareng pastina diajar sal insanu hiji jalma biwasitatil malaki ku make perantaraan malaikat wal akhlaqul damimatu sareng ari pirang-pirang akhlak anu dicacad tu'rafu eta dikanyahokeun ieu akhlak pi kitabil akhlaki dina kitab akhlak wa kitabuna sareng ari kitab urang sadayana hada anu ieu layah tamilu eta henteu ngamuat ieu kitabuna bayanaha kana pertelaan akhlak khususon dina khususna anita kaburi dina tina hal takabur kila tos dicarioskeun al ilmu harbun lil muta'ali kasaili harbun lil makanil ali al ilmu ari ilmu harbun eta musuh lil muta'ali pikeun jalma anu gumade kasaili saperti caah harbun eta musuh lil makanil ali pikeun tempat anu luhur wakila sareng dicaritakeun naon bijidin la bijiddin kullu majdin bijadin eta tetep kalawan kurnia Allah la bijiddin lain ku kayang kullu majdin ari meunang na sakabeh kaagungan pahal jaddun tah naha ari kaagungan bila jiddin kalawan henteu aya kakayangan bimujnid eta bakal bimujnin eta bakal panggih pakam abdun tah mang pirang-pirang ari abid yakumu eta ngadeg ieu abdun maka mahurrin di tempat jalma anu merdeka wakam hurrun jeung mang pirang-pirang ari jalma anu merdeka yakumu eta ngadeg ieu hur maka ma'abdin di tempat abid wallahu a'lamu bissawab.